Pasta Abdi Moci Ilham Nugraha Irawan Abdi ti kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng ibu anu kusim kuring dipika hormat, langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadaya dugi ka tiasa patepang dina ieu. Kulawargi anu kusim kuring dipika hormat, dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun hegar jeung resik sakola urang. Urang sadaya kedah ngajaga lingkungan sangkan ditebihkeun tina sagala rupi penyakit. Aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun ku urang. Di antawisna nyaeta miceun runtah ka tempatna. Sok sanaos peraturan miceun runtah tos didugikeun tapi sababaraha di antara urang aya keneh anu kirang merhatoskeun. Masalah ieu padahal dampakna ageng kangge lingkungan. Nu kadua, nyaeta ngasosialisasikeun ka wargi sakola kangge ngautamikeun penghijauan. Carana nyaeta unggal murid atanapi wargi sakola sejen atanapi penjaga sakola nyandak bibit tangkal kangge dipelak di lahan sakola nu kosong sangkan lingkungan sakola urang jadi hegar. Nu katilu nyaeta kedah jadi perhatosan wargi sakola sadaya ngayakeun Jumat bersih atanapi jumsih. Unggal kelas bebersih kelasna sewang-sewangan. Tur nyandak perkakas kebersihan sewang-sewangan. Sapertos lap, kemoceng, kanebo jeung sajabana anu henteu disediakeun ti sakola. Salian tina ngabersihan kelas, urang oge kedah ngabersihan lingkungan sakola. Cara-cara nu tadi nu kusim kuring didugikeun mugia tiasa ngabentuk karakter wargi sakola sangkan leuwih menghatoskeun lingkungan sangkan jadi hegar tur resik. Rupina cekap sakitu anu tiasa kusim kuring haturkeun. Hapunten bila aya kalepatan, hatur nuhun anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.